Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu kendei. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Ratu Genderuwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pendaran kang tilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang. Nyatana ka si Karnaen anu mana harita nuju ngobrolkeun rencana jahatna jeung dua urang baturna anu katelah si Karjum katut si Daslim eta hancatnya. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui hanca carita anu katunda. Wayahna si Laing Daslim api-api gering. Pokona mah teu kudu ngomong nanaon. Hes we dinggon dibuntel ku sarung. Tah engke dewek rek nepungan ka si Turundul sana datang ka dieu. Tah engke pas eta si Turundul geus aya ka dieu sarta geus asup ka kamar. Nyaeta rek kubaran si Laing anu ku dewek disebutkeun gering alatan aya pangguna-guna batur. Ku dewek jeung si Karjum rek dibogohan ti tukangeun. Ulah kagok Jum, urang podaran we sakalian. Urang kadek kuduaan. Keun bae urusan bangkena mangke peuting urang piceun ka walungan. Si Karnaen ngajentrekeun naon rupa tipu muslihat jahatna ka si Karjum jeung si Daslim. Siaplah. Tapi aya moal buruhna keur kuring jeung keur ka si Daslim, Kang. Tenang. Dewek oge moal gaplah atuh. Tang tu bakal mere buruhan malah moal saeutik buruhna oge. Ngan wayahna ulah wakahayang ayeuna-ayeuna. Engke we mun pagaweanana geus beres, luyu jeung anu geus direncanakeun ku dewek. Kumaha satuju? Pokna rutret kanuduaan. Satuju dilah. Tembal si Karjum hampir bareng nyebutkeun satujuna teh jeung si Daslim. Halus atuh ari si Laing duaan geus saratuju mah. Dewek ayeuna keneh rek ka imah si Marna pikeun mawa si Turundul cenah ka dieu. Si Laing asup deui ka kamar Daslim, api-api gering tea. Si Laing mah teu kudu asup deui ka kamar Karjum. Bae diuk we di tengah imah. Ya ayeuna dewek rek indit. Teu ngadaguan deui ditembalan. Gejelig we si Karnaen turun ti imah si Karjum rek muru ka imah juragan Marna. Teu lila antarana. Si Karnaen geus anjog hareupeun gerbang imahna juragan Marna. Harita wanci pecat sawad. Kabenaran pisan di pakarangan katempo aya si Turundul anu karek beres ngumbah mobil dudunganana. Yang, kadieu. Si Karnaen gugupai ti luareun gerbang ka si Turundul. Si Karnaen salakina si Marni teh itu teh. Nadek aya kaperluan naon cenah los-los ka dieu deui. Gerentes si Turundul bari leumpang ngadeuketan gerbang. Bade naon, Kang? Tanya si Turundul nalika geus aya hareupeun si Karnaen anu kahalangan ku gerbang anu can dibuka. Maneh anu deula si Turundul teh nya? Kalah malik nanya si Karnaen teh mitra. Nya. Nah bade naon kitu? Kabeneran pisan atuh. Kuring teh boga sobat. Tah eta sobat kuring teh ayeuna sacara ngadadak juga terap panyakit aneh. Teuing naon panyakitna mah.
karunya we kuring mah hayang nulungan. Ya bagus teu boga sasaha deui manehna teh. Kira-kira na ujang daek teu mun ku kuring dipuntangan tulung. Kuring oge apal ujang teu lain jelema sabongbrong. Tangtuna bakal bisa ngajahwankeun beh dituna bisa nulungan ka sobat kuring anu ayeuna keur dandangan kasakit anu teu biasa jiga kitu. Sabab kuring mah ngarasa yakin pastikeun aku pangheureyan manehna teh. Ceuk si Karnaen percekanaker dina nyandiwarana teh. Abong jelema nu geus biasa tukang ngawadul manehna mah Mitra. Sakedapan si Turundul jadi ngahuleng. Pirasatna geus netelakeun yen sakabeh anu dicaritakeun ku si Karnaen teh ukur akal-akalan hungkul alias bohong ngan anu can kapikiranna ku manehna. Naon sabenerna pamaksudan si Karnaen pangna ngabohongan ka manehna jiga kitu? Nah kala ngahuleng daek henteu jang. Lamun daek hayu ayeuna keneh urang ka imah jeung kuring. Ceuk si Karnaen bangun anu geus teu sabar hayang ngadenge kaputusan ti si Turundul. Nya mangga wae ngan kuring kudu bebeja heula kadunungan kuring. Sabab bisi neangan teu bebeja heula mah. Kalebet heula tukang da araya juragan mah duanana ge. Teu kudu. Da perlu nage lain kasih marna atawa kasih warti kuring mah. Tapi ka maneh nya juga turek bebeja heula mah aku kuring didaguan di dieu. Geus kitu mah Mitra. Si Turundul gura-giru asup ka jero imah rek bebeja kadununganana. Ngeunaan manehna anu rek kaluar ti imah. Nyatana rek nyumpunan pakarpanana si Karnaen. Sanajan si Turundul geus bisa ngarasakeun bakal aya hal anu teu dipiharep. Malah bisa-bisa bakal nyilakakeun ka dirina. Tapi manehna jadi panasaran hayang nyaho naon sabenerna anu rek dilakukeun ku si Karnaen ka dirina. Saha itu di luar teh Dul jiga si Karnaen? Tanya juragan Marna anu kabeneran pasaran dog di lawang jeung si Turundul. Somohon juragan, saurna bade nyuhunkeun tulung ka abdi. Eta sobatna nuju teu damang cenah. Ayeuna abdi dipiwarang ka ditu kanggo ngubaran eta jalmi. Ceuk si Turundul ngajentrekeun kadununganana. Asa aneh. Nyaho ti saha maneh boga pangabisa saperti kitu? Apanan ukur kuring jeung nu aya di imah ieu nu nyaho ka maneh? Maksud teh anu apal yen maneh boga ilmu anu sarupa kitu? Hartina bener naon rupa anu dicaritakeun ku maneh ka kuring teh. Nya yakin si Marni jeung si Karnaen jalma anu delekana. Tangtuna maranehna geus nyaho ngeunaan saha ari maneh teh taya liam ti dukun anu katelah aki dongkal teh. Tapi anu jadi masalah narek naon maksud apangna api-api nyebutkeun aya nu gering sagala. Ceuk juragan Marna negrakeun kacurigaanana ka si Karnaen. Eta anu janten kapanasaran abdi ge juragan. Mung anu jelas nama eta jalmi bade nyelakakeun ka diri abdi. Keun teu kedah hariwang abdi ayeuna bade nyumpunan ka hoyongna. Ceuk si Turundul teuneng taya kasieun. Ngaranna ge si Turundul atuh. Ku jurig jeung siluman wae teu sieun. Komo deui ukur ku si Karnaen. Nya iku kituna mah. Tapi cing hati-hati we Dul. Jukrik dianteur mah ka hayangna. Kuring yakin maneh moal bisa dicilakakeun ku jalma deleka seperti si Karnaen. Nah ku maneh tadi diajakan asup ka jero atuh. Alimun juragan. Atos ku abdi ge diajak kalebat. Mung saurna teh da sanes aya peryogi ka juragan cenah. Peryogina ge ka abdi, kitu saurna. Ya kajeun atuh ari kitu mah. Sakali deui angger kudu ari waspada tur iatna mah. Si Karnaen teh lain jelema bener. Ceuk juragan Marna ngawanti-wanti ka si Turundul. Anu pamustunganana Mitra. Sanggeus diidinan kudununganana mah. Si Turundul harita keneh nyampeurkeun deui ka si Karnaen anu keur nungguan di luareun gerbang. Bral weh duanana laleumpang buru ka imah si Karjum
Nyata narik ngubaran panyakit kajajadena si Daslim tea. Telila oge maranehna geus nepi ka imah anu ditujuna. Kalacat weh si Turundul ngalacat asup ka jero imah, nuturkeun si Karnaen anu geus leuwih teh heula asup. Di mana nu geuringna teh Mang? Tanya si Turundul basa geus asup ka jero imah. Harita si Karjum jeung si Karnaen geus tarakit-taki rek ngajalankeun niat jahatna. Anu taya lian rek ngabunguhan si Turundul ti tukangeun. Itu di kamar Jang. Pokna bari nuduhkeun lawang kamar anu dieusian ku si Daslim anu pura-pura gering tea. Bae kitu kuring asup ka kamar. Tanya si Turundul deui kalawan tenang. Padahal manehna ge geus sayaga ti barang mimiti asup ka jero imah ge. Ya sok we langsung asup. Kuring mah di dieu we di luar duaan jeung batur kuring. Jawab si Karnaen. Masing-masing leungeun si Karnaen jeung si Karjum geus pating ragamang kana perah bedog anu disarelapkeun dina tonggongna. Nya atuh ari geus meunang idin mah ayeuna keneh kuring rek nempo anu geuringna. Ya sosok. Barang si Turundul rek mukakeun deregan kamar. Si Karnaen ngiceupan ka si Karjum mere isyarat. Seret, duanana lalaunan ngalugas bedogna. Serepet, hiuk. Waduh, teuing kumaha mimitina mitra. Basa duana narek nyabetkeun bedogna kana punduk si Turundul. Nyaho-nyaho duanana langsung pating garwak. Bedogna oge ngaraceleng nepi kaluar. Sedengkeun masing-masing awakna pating gedebut luhureun taneuh buruan imah. Sabab awakna teh mental ti jero nepi ka buruan. Harita si Daslim anu keur aya di jero kamar. Barang manehna ningali si Karnaen jeung si Karjum ujuk-ujuk pating jarengkah teh. Manehna gentak ngagurinjal hudang. Bari narajang ka si Turundul ku cara ngahambatkeun peureupna rek ngarah kana beungeut si Turundul. Tapi pikeun si Turundul mah lain hal anu pibahayaeun yang hareupan panarajang lawan seperti kitu mah. Kap leungeun si Daslim langsung ditewak. Saterusna durug-dug digusur tarik naker dibawa keluar. Jelebet, jekuk. Aduh. Si Daslim kontan ngoceak. Sabab sirah katut dadana beunang ku tajongan suku si Turundul. Dasar kolot-kolot bangkar warah hungkul sia mah. Hayang dingung haku bolon. Sok harudang deui kabehanana. Karnaen. Aing nyaho saha sabenerna sia. Aing oge nyaho tur apal naon-naon anu geus dilakukeun ku sia jeung pamajikan sia ka kulawarga dunungan aing. Goblok sia, ceuk si Turundul. Nyaritana jug langsung kasar we awahing ku ceuceub ka si Karnaen jeung pamajikanana. Nu geus leuwih ti telenges ka kulawarga dununganana. Ngadenge ucap-ucapan si Turundul nu kasar tur garihal ka manehna. Oge nyabit-nyabit ka pamajikanana. Si Karnaen geus teu hayangeun mikir sakumaha sabenerna kalinuhungan elmu si Turundul. Lamun manehna sadar mah kajadian tadi manehna jeung si Karjum jug langsung pating jarungkel teu pupuguh oge. Kuduna mah mikir dua kali pikeun narajang deui ka si Turundul. Tapi dasar si Karnaen. Hirupna ukur bisa ngaberung nafsu ngan teu amarah. Bari jeung teu diperhitungkeun sagalana. Harita keneh manehna nguniang hudang. Cilegedeug nangtung panona molotot beungeutna anu goreng patu teh beuki tambah pikasieun we pikeun jalma anu ipis burih mah. Tapi da ari si Turundul mah geus biasa. Ulah boronying hareupan manusia anu beungeutna kawas si Karnaen. Apanan ngalawanan si Jurangrong jeung Ki Boronjol anu beungeutna leuwih goreng patut jeung pikagilaeun batan si Karnaen oge. Teu ngarasa gimbir manehna mah. Mangkeluk Turundul lebokeun jurig sugan sia mah. Di bodaran ku aing ayeuna keneh ge sia. Iya. Kituna teh bari ngahambatkeun deui bedogna anu tadi meunang nyokot tina tangkal cau. Sabab bedogna nancep dina tangkal cau nalika ngaceleng teh. Tapi samemeh bedogna keuna kana sasaran. Les jirim si Turundul nyaho-nyaho ngaleungit di tempatna. Atuh puguh we. Awak si Karnaen teh jadi milepas nyolontod ka hareup ka bawah ku tanagana sorangan. Bres, bedogna ngagabres kana tangkal cau. Sedengkeun awakna jadi nyungkruk kana taneuh teu beda we jeung anu ditotogeun.
Kunanahaon si laing teh Karnadi. Karnadi. Kanaen. Menit tegaul pisan ngaran teh si laing mah. Heug nu alus atuh da teu meuli ieu. Ceuk si Turundul ngahajang ngoconan lawana. Gandeng sia setan. Dibebekeun ku aing teh sungut teh. Si Karnaen geus teu nolih deui kana kanyerina. Harita keneh nyebrut deui narajang. Ayeuna mah geus teu ngagunakeun deui bedogna sabab lumayan jauh jarakna kana bedogna anu nancep dina tangkal jauh teh. Harita peureupna langsung ngablesur rek ngahancak kana beungeut si Turundul. Tapi pikeun si Turundul mah lain ngarupakeun ancaman anu ngabahayakeun. Ngayonan panggempur sarupa kitu ti si Karnaen teh. Ukur ngagilekeun awakna ka kenca. Saterusna kep leungeun si Karnaen langsung ditewak. Tuluy dibedol satarikna ka hareup solontod awak si Karnaen nyolontod nepi ka ti colongjong. Jelepung. Suku si Turundul ngajelepung. Jebrod habek. Harita keneh panajong si Turundul pating jerbrod keuna kana bujur jeung tonggong si Karnaen. Aduh, goblok sia mangkeluk Turundul. Karjum Daslim. Lain kalah ngajer dong wae sate bantuan dewek. Raponan ku sararea ieu mangkeluk Turundul teh. Kituna teh bari molotot kadua urang baturna. Sabenerna ti barang maranehna ku sacara sageprakan tadi geus kabeunangan ku si Turundul ge. Boh si Karjum pon kitu deui si Daslim. Duanana jadi ngareper ngarasa sieun tur ngarasa teu untupan pikeun maju narajang ka si Turundul. Sabab da ari si Karjum jeung si Daslim sadar yen si Turundul memang lain jalma anu atah ku pangabisa. Tapi kulantaran ngarasa era kuno jadi babaturan nya si Karnaen bari jeung setengah hate oge antukna duanana pating sereudeg maju narajang ka si Turundul. Harita duanana langsung nimpukeun pereup-pereupna secara babarengan ngarahkan awak si Turundul. Ari si Turundul manehna geus teu hayang ngalila-lila deui tarungna. Ari sababan manehna mah keur barang gawe di imah dununganana. Jabati kitu teu hayang dununganana ngarasa hariwang. Lamun seug manehna teu sagancangna balik mah. Nya balik ka imah juragan Marna maksud teh. Kalawan gerakan anu cepet tanding kilat. Teu katuturkeun ku awas panon lawana anu tiluan. Nyaho-nyaho tenggelan jeung tajonganana pating jerbrod pating jelebet. Ngahancak kana masing-masing anggota badan nu tiluan. Harita keneh oge tiluanana badana langsung pating gedebut bari pating koceak ngararasakeun kanyeri anu lain meueus-meueusan. Kalaka awak we barosongot baradegul arweuh kabacus geuningan kabehanana ge. Karnaen, aing eueuh waktu pikeun ngaladenan cacing cau jiga si laing. Lamun si laing ngarasa panasaran, iraha wae ku aing ditungguan. Guguru heula hayang bisa ngelehkeun aing mah deuleu. Sabab gelut mah teu cukup ku ngandelkeun kawani jeung ngandelkeun beungeut anu serem tur pikasieunna nungkul model si laing. Lamun keur nyingsieunan beurit mah pasti bakal karabur sarionon. Kameceunan-meceunan waktu hungkul lah. Ari sugan teh heueuh we boga pangambacus. Geus nyarita kitu mah. Leos weh si Turundul ngaleos ninggalkeun si Karnaen jeung batur-baturna anu masih gegerungan bari pating jaroprak luhureun taneuh. Teuli lagi si Turundul geus anjog ka hareupeun gerbang imah dununganana. Barang manehna asup ka pakarangan ka sampak juragan Marna keur ngajanteng hareupeun panto. Mireungeuh si Turundul datang juragan Marna langsung mapag bari hariweus-weus tumanya. Alhamdulillah, syukur maneh geus balik deui kalawan salamat Dul. Cik kumaha? Naon sabenerna maksud si Karnaen teh? Pokna bari mencrong kana beungeut si Turundul. Urang di ditu dina bangku handapeun tangkal meh rada jalse. Lain kuna naon pamajikan kuring mah ulah sananyahoeun. Kituna teh bari juru turun tina teras. Laju lempang muru bangku anu aya di pakarangan beh kidul handapeun tangkal buah. Si Turundul nuturkeun ti tukang. Gek duanana dariuk dina bangku pok juragan Marna neruskeun deui omonganana. Aya naon sabenerna Dul? Nah bener sakumaha ceuk nu dicaritakeun ku si Karnaen teh. Nya maksudna bener yen aya babaturana anu gering alatan keuna ku pangheureuyaan sakumaha nu dicaritakeun teh.
atawa ukur akal-akalan hungkul pikeun nyilakakeun ka diri maneh. Ceuk Juragan Marna ngarasa panasaran ngeunaan kajadian sabenerna nu karandapan ku si Turundul. Atuh teu ngangkekeun deui mitra. Derek-dek we si Turundul nyaritakeun ti mimiti manehna jeung si Karnaen arindi ti imah. Ngajugjug ka imah babaturana si Karnaen. Nu api-api gering tea. Anu kacendekanana bener pisan sakumaha kacurigaanana. Nyatana si Karnaen teh ari maksud anu sabenerna mah rek nyilakakeun ka dirina. Pokona ditetek kalawan gemet taya anu kaliwat. Tah kitu Juragan. Ari nu salaresna mah memang da abdi oge tos nyangki. Mun parantos curiga yen eta jalmi anu namina Karnaen teh gaduh niat jahat ka abdi. Mung alhamdulillah Allah masih kene nang tayungan sareng nyalametkeun ka abdi. Ayeuna maranehna masih kene ngagogoler di buruan bumina. Daya duaan rencangna si Karnaen teh. Ceuk si Turundul ngajentrekeun ka Juragan Marna. Mitra kaum dangu, sajroni ngabandungan caritaan si Turundul, Juragan Marna terus-terusan teu eureun gogodeg jeung gumecrek. Ngarasa kaget ku kalakuan si Karnaen nu nyasatna geus nyakompet daunkeun ka si Turundul nu jadi pagawena. Da manehna oge ngarti mata kayang ngabinasa ka si Turundul ge lantaran sababaraha kali usahana pikeun bisa ngabinasakeun kulawargana teweleh dihalang-halang wae ku si Turundul. Bener-bener zolim jeung jahat si Karnaen teh atuh ari kitu mah. Sarwana jeung pamajikanana, sabab kuring yakin pamajikanana nu boga otak jahat nama. Nyage kalanceuk tapi ari kalakuan jiga kitu mah asa geus teu nganggap kana tali duduluran. Lain teu nganggap deui sidik kal hayang ngabinasa. Ceuk Juragan Marna nyarita kituna teh bari gogodeg bakat ku ngarasa ambek turut teresep kana talajak lanceukna. Nu geus teu boga rasa pri kamanusaan. Si Turundul ukur ngahuleng. Da memang asa geus eueuh pi omongeunna naon deui keur manehna mah. Anu satuluyna Juragan Marna oge kalah ngahuleng ngaraga meneng, tungtungna kalah jadi pabatem-batem teu nyararita deui. Juragan, abdi bade ka pengker heula atuh nya. Pilih biinah peryogi. Mohon maksad teh pilih biinah milarian. Ceuk si Turundul asa jadi teu paruguh nyaritana ge. Nya jugdul kuring gerekni iseula di tukang. Walon Juragan Marna ngomong kituna teh bari pikiranna mah jiga anu malaweung. Kasugri kaum dangu. Ayeuna urang kocapkeun deui kayaan si Karnaen jeung baturna duduaan. Nyaeta si Karjum jeung si Daslim. Harita maranehna geus laleler tina kanyerina. Sanajan sabenerna mah masing-masing awakna masih keneh karasa nyeri tapa kabeunangan ku teunggelan jeung tajongan si Turundul waktu tadi. Tapi ayeuna mah teu nyeri teuing karasana. Saterusna si Karnaen asup ka jero imah, dituturkeun ku dua urang baturna. Gek maranehna dariuk dina samak nu ngagelar di patengahan. Nyata eta mangkeluk anu nelasi Turundul teh lain manusia sabombrong. Painga kana kidong kajeng jurig-jurigna teu mampu gelehkeun. Atuh komo dewe kasebut manusia. Jurig oge nepi ka eleh. Buah manusia kajajaden babengok si Turundul teh. Manusia turunan siluman jiga nama. Ceuk si Karnaen bari ngabagi reret ka baturna anu duaan. Terus kumaha tukang? Tanya si Karjum hayang nyaho kana pipetaeun si Karnaen keur satuluyna.
Kun baelah ayeuna mah dewek rek balik heula. Engke jeung pamajikan dewek di imah babadamianana. Ampura dewek geus ngagawekeun kasari lain duaan. Malah nepi ka meunang panugul sagala ti si Turundul. Tenang. Engke oge lamun sagalana geus tungtas mah si lain duaan pasti bakal meunang bagian ti dewek. Daruakeun we ku sari laing. Nyarita kitu teh bari langsung cengkat tina diukna. Tuluy turun ti imah laju leumpang muru ka imahna. Kumaha enggeus di podaran eta mangkluk Turundul teh Kang? Ceuk Nyi Sumarni nalika salakina geus datang ka imah. Juk kitu we tumanyana teh mitra. Geus teu malapah gedang deui abong jelema anu mibandah teh julid tur telenges kasasama. Nganggap naon we ka nyawa jelema teh jiga anu taya kasieun dina dirina. Samarukna meureun bisa sagampang kitu maehan jelema teh. Buku lain ukur beja juga kidongkal hungkul ngeunaan eta makhluk pujang da si Marna nu katelah si Turundul teh Nyi. Manehna lain jelema sabong brong. Sugan jelema turunan jurig we. Eta we masa ku akang jeung si Karjum di bongohan rek dikadek pundukna ti tukang. Da atuh ujug-ujug asa aya nu ngabantingkeun we nepi ka akang jeung si Karjum langsung ngaraceleng kaburuan. Pokona moal percaya lamun teu kalaman ku sorangan mah. Paingan ceuk kaki dongkal nyebutkeun lain jelema samanea. Da geuninganan nya. Cindekna akang jeung si Karjum katut si Daslim teh leh we. Keun bae jujur we akang mah. Da memang kitu kanyataanana. Sugan lain jelema si Turundul mah nya. Tapi turunan siluman. Ceuk si Karnaen nerangkeun sajalantrahna ka pamajikanana. Lah, make jang nyebutkeun turunan siluman sagala. Sidik bogoh jelema ngan manehna miboga ilmu anu kararitu. Keun bae ulah dipikiran heula urusan ngabinasa si Turundul mah. Mending urang ngarencanakeun teh nepungan ka Aki Dengkul anu aya di daerah Leuweung Baraksakan. Sakumaha pituduh ceuk Aki Dongkal? Sugan we urang aya bagian bisa beunghar ku cara moja atawa munjung kanu ngageugeuh di eta leuweung. Gampang mun urang geus ditarima mah engke lamun pihak siluman puhitanan Aki Dengkul menta wadal. Urang ngeulakeun si Turundul minangka wadal munggarana. Ceuk Nyi Sumarni nyaritana bangun anu nganggap hampang naker kana naon anu rek dipilampahna teh. Estu bener-bener poek teu nyaho kana halal jeung haram. Pokona asal tujuanana kalaksanakeun kalawan tinekanan. Tapi apaan beureun merlukeun ongkos jeung biaya anu lain saeutik. Kangaranan rek muja ka bangsa dedemit tetawa siluman mah Nyi. Keur ngayakeun sasajena ge moal kurang ti 20.000. Acan keur ongkos kana mobil. Can keur mere ka kuncena. Nya ka Aki Dengkul. Gampang. Kuring oge moal samata-mata ngomong atuh ari teu boga keur modalna mah. Boga ti mana kitu Nyi? Ti mana we teu kudu hayang nyaho. Pokona aya we. Oma tu ayahna isukan akang kudu milu. Piraku kuring rek sorangan inditna. Ngan terhungkul. Keun bae nu boga niatna mah cukup kuring sorangan. Akang teu kudu pipilueun. Kumaha kuring we? Ceuk Nyi Sumarni tandes naker. Bener-bener geus nekad teu hayang mikir anu leuwih panjang deui jigana teh. Ya syukur atuh ari aya keur ongkos jeung keur sagalana mah. Ya pasti atuh ku akang ge diantur. Sabab bisi nyasab indit sosorangan mah. Kangaranan rek sasabaan ka tempat anu can apal. Teu nanaon sarua wae rek nyai rek akang ge anu daftarna mah. Nya daftar kaki kuncena. Da piraku ari kudu dua anu naman. Anu penting mah dina prakna babarengan pikeun nyumponan syarat-syarat keur engkena deui. Da teu gampang nyangan jalma anu bisa dijadikeun wadal ka siluman teh. Ceuk si Karnaen negrakeun kasanggupanana kanu jadi pamajikanana. Nyi Sumarni teu nyarita deui. Katempo paroman beungeutna jiga aya nu keur dipikiran. Nyaho teuing keur mikiran naon anu saterusna pok si Karnaen nyarita deui. Akang rek kaluar heula Nyi. Rek ka imah si Karjum. Karunya bisi katutuluyan.
Sabab tadi teh lumayan parna kena gupanegel nasi turunul. Pokna bari tuluy cengkat. Leos weh ngaleos ti hareupeun Nyi Sumarni. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.